saguling saguling. Ayo mau cari ya. Aduh. Alhamdulillah Kang Danu. Alhamdulillah urang geus aya di tempat ieu rame kieu di Nararaga Bilang kala desa Banjarsari. Anu luar biasa. Anu motona dengan semangat kebersamaan dan gotong royong kita jadikan tukang sofism landasan untuk mencapai Banjarsari. Tukang sofism ngareluk sejahtera. Ari sejahtera teh. Sejahtera non sejahtera teh sejahtera we. Pokoknya mah masyarakatnya sejahtera, marina gitulah. Benar. Gumantung karena kinerjana para aparat desa dan masyarakat. Gitu. Masyarakat jeung aparat pemerintahanana kahiji pikeun ngawajukeun daerahna sorangan. Benar gitu kudu sauyunan. Sabab lamun ieu negara tadi bumulai ku urang sadaya. Wah awujud pangwangunan anu sakieu alusna di Banjarsari ieu. Benar. Sok bayangkeun ku ujang. Banjarsari baheula mah wah urang ka dieu tadi kukurilingan urang neangan jelema anu ngebeun urang baheula. Ngebeun baheula urang di kebon baheula di dieu. Lain di kebon di penjara lain. Di kebon di karcis. Baheula urang baheula gitu. Jeung Mambahar. Jeung Mambahar. Tahun sabaraha urang baheula kantos ka dieu. Ayeuna mah we cararaan. Oh, kali itu jalan lalecir. Lihat teh buru, cacangan atuh sia teh. Jeung nanti teh mana di mana wae. Sing bener teh. Duh, aing mah tong di dinya teh duh. Sari urang teh Di kata sing bener, sing sarua jeung batur. kudu Di kapitanian ditadikeun. Barang sok gaja-gaja. urang burukan sudah belegu. Coba awal lagi baheula ti budak tapi kakolot kieu. Ketemu. Bukan baladas kabeh. Oh, namun sih teh halus pakasana di panggung teh. Nama geuleuh anjing. Lucu. Ya sia. Baik, Pak. Aduh, ya lamun make iket. Lamun make iket teh sing bener. Cocok bau. Tukang son kudu nyeusehan ge. Eta mikir kadiekeun. Ya, kali lihat. Bodar. Kan. Ye. Tong di studio ke para elek mikir dulu. Ada unganu di sepengku mana ra rusak mik teh. Aing di studio ge beak 70 kayak 105 kayak bobot. Lain sepaan. Sak jadi kumaha lamun diikat teh di kumaha. Yo lamun diiket teh anu bener, aya mah sabararanga diiket teh di baheula kene. Kumaha teh atuh da aing mah jabat tunu eta tuh. Ini sok kopi asam wae. Lain tetangga jeung pacamata di Peru. Hah? Di itu di Sumedang Utara. Urang aja bapak babinsa katana urang mah. Woi mah, tatang apa aja. Urang di majuan kuda mana nama di babakan gitu. Ya Bang Rizal mah Bapak babinsa tuh nya. Aing kadang-kadang mah mere tinggali. Papi Win sama mulai pendapatan di luar alunya bikin deui. Aing mah gitu. Aing babinsa mah ngarasakeun jeung katana. Urang mah jeung pasaman deukeut urang baheula pindah ka Pawenang. Pasaman tuturkeun ka Pawenang. Tetangga urang mah jeung pasaman oge. Tengati naon? kamari basa wing membangun di Majalengka. Aya babinsa ka payun. Oh dari babinsa mah ngaranna babinsa bager. Tapi eta duit tur yo langsung balikna kita dibere duit. Bae ya. Bae. Lu dibere duit babinsa di Majalengka geuning hari. Oh. Ai. Kumaha we? Wah. Ai mana teh ngarti biar ngomong. Naon itu? Yo anu mere duit tadi teh babinsa. Oh, dari Majalengka. Duit ka babaturan wing. Heeh. Turun-turun dibikeun ku babaturan wing teh. Terus Oh, anu etana ka lomba ka babaturanana. Heeh. Langsung sia koit isukna. atau dikuburkeun teh.
kuburkeun tong diantep da bau. Sarawatan. Ya dibawa ke rumah sakit lagi. Sia dibunuh lagi pakai plastik sia. Saha teh? Wah eta nu menang salera di tahun langsung kae. Cukup ge pula sarang kuburkeun tahlilan cenah antep. Sia yo beri daroakeun ke masyarakat geus ya. Kumaha doakeunana? Heuteung ngadaroakeun masyarakat nu puas. Hanya paduli dah nu ngadilain-lain masyarakat Gusti Allah. Ai mane kita beli kasieun ya. Ganti duit teh alungkeun ka dieu. Duit saha? Eta duit teh. Apa anu pae hebat mana masalah ieu. Siapa sieun pae ku duit atuh pae mah ku qadar takdir. Betul eta. Saeutik guna. Tadi. Bebas heaeun eta. Benar ya. Kurang dirinya perwakilan di seni. Hah? Kami wujudkan ke desa Banjarsari anu dina dinten ieu teh nuju Bilangkala. Bilangkakeun naon? Bilangkala ai mana hiji 2 3 4 5 6 7 Eta 8. bilang angka teh. Bilangkala teh mi eling tepung tahun. Orang bilang bilang. Diwong kanyaho meni mah diwong kangarti kalau kabu ke baru dan. Bodas teh semir sini kira kerjaman. Ya eueuh ieu kumaha sih teh totopu ke kumaha manten bener ke. Ai mana betul eta keunta. Yeuh, ari ngiket ka dia diiket. Aduh, meni bangga-bangga teuing. Ai mana di zaman diusan kene anger we mana tadi kan dikieukeun. Kumaha bener teh kieu? Atuh cepil aing kadempet. Cepil Kumaha? kadempet sia teh. Jadi kumaha? Nyata ka kuping geus sia mun. Sok. Sok ngabingung. Kami wujudkan. Para wasalu sholat saya tuh. Karakeun eling kita salat. Ai urang tadi salat mana kana ka ulin bisa beuling. Balik ke buaya. Ada dong steak aja eta mah sebarang. Ai mau cari ya. Sok atuh. Ai dihareup. Lokor. Yes, sok maneh. Naon minangka perwakilan di seni maneh mere sambutan ka warga masyarakat di dieu. Buru alih sepurwakantina Bareng. Kompak sauyunan kan harus sauyunan gotong royong. Ya, hari jadi warga masyarakat ada pimetek ke sauyunan. Urang ada sana sauyunan. Oh, Kena masyarakat hanya minum, minuman, dia bapak pimpinan. Masyarakat hayang dahar, siliwat hayang masyarakat bermacul. Kadang bapak akhir macul. Bapak babinsa nuju bersih. Kajian lupa saya. Minuman di bawah. Ada mungkin ada tangannya tidak bisa. Ini lewat kuenya terlalu milih. Kuenya mah. Baik, nyerolok mata buncelik, gitu loh. Sama kita nanya dari itu di Nambilantara Desa Banjarsari nu ka 40. Mudah-mudahan Singanjeur sagala rupana hasil tatanena. Benar. Alhamdulillah aing ayeuna moy bisa mawa cau balik ke meureun. Hah? Geuning basa di Pogonang mah teu meunang cau. Gimana? Basa di Pogonang. Hari tamat. Hari tamat pacamat can sama tidinya, cacamat di dieu. Mun pacamat Agus ka dieu mah Bapak Agus Beni. Meureun mana teh anak tahu. Bagus nu ayeuna mah ieu nu kan jati tunggal teh sagala bentuk serina aya. Di mimiti Singa Depok nongkah sagala aya. Di Banjar yang kanu sejer. Heeh. Kacamata tertempa hibur masyarakat ini gunakan ras memang ada kanu sejer. Sanes kitu baju ya. Udah hayang Ai pacamat. Ai pacamat teh. Saja dengan teh. Bapak Agus. Aktif di segala bidangna. Ana. Ari gena. Gede kawani. Ari Una. Usahana salian di jalan Camate. Wira usaha. Ari Esna. Sehat. Jadi Pak Agus Ana. Agus Beni. Oh Ai Bena. Beunghar. Oh bener. Ari Ena. Elektabilitasnya tinggi. Wah, Ari N. Natrat di negawena. Oh Ari Ina. Ya kamerena tuh kan. Ya, masih kurang. Udah 30 kayak. Tapi mau ke tempat
tarik teuing. Ayo teh. Belum pasal dibayar teh gede enak kumaha ke rumah sekot. Rumah sakit ya. Khusus pacamat. Heula. Ieu teh di pacamat. Pacamat. Oh, heula. Nah, dikasih mah kencan. Kamu lagi dong. Nah atuh jadi baru aku tanpa sama ke urang sama li. Pakai buka hutang. Sama Pak Openg pun main pindah ke Cimalaka jeung Asep Daan. Mereka teh 200, 300. Iya sama dia. Jadi bapak jadi baru ke hutang 250 deui. Aja macam balik hutang, misalnya di berenya balik hutang. Apaan masalah kecamatan mah di mana-mana orang mau boleh tong sakitu. Sok nabi teuing. Ya, makali pacamat oke teh nyalira supingna ka dieu teh. Pacamat Nyalira kumaha? teu nyalira supingna ka dieu teh sareng kumaha ka dieu teh. Oh eta mah ngimpi nu penting teh. Nyepi naon ai mana? Kowe teh sare di studio teh di SMTV. Heeh. Dina impian teh ceuk ibu camat. Heeh. Cenah mereka karunya teuing eta sarung butut. Ada butut kilo loba nu kaedanan bu ceuk sarung ieu Wah, mah. teu mana. Wih ka di barang datang teh tuh nu edan. Nah terus dina impian teh Heeh. bakat punyaan bener. Heeh. Dede teuing kasep teh ka we. Heeh. Kolosor 100.000. Eta teh ibu camat. Eta teh Dina impian teh sanya teh mah. bunga mana? Cacak mimpi ka orang bungkul kanana meureun. Mimpi benar gak mimpi? Mimpi mah mimpi karena lagi kebang sare kalayan putih teh. Ah pendapatnya Hah? Macam pidato. Tapi sing halusnya murwakantina kawas ayeuna mah keur digalakeun kubuhnya. oh dina sedih. Ya jadi murwakati lamun tina A KB. Lamun tina I, Lamun tina I we. lamun tina O, Lamun tina O. lamun tina U, Lagi. lamun tina E. Ya, KB. Kemana mah? Kemana? Pidato. Ini mah tina A we. Lima pamunut lima pacamat A. Pacamat A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah pakai U atuh. Apaan eta mah bahasa? Iya nu teu bener dilobah eta mah. Eta mah saya dina hadisna. Untuk ngajawab dosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai buku me halus. Pupuna Asmarandana. dina A. Bahasa abah tas bayaran pada asar jalan-jalan ngajak garwana ke pasar maksudna hayang kamaya abah nawar asa-asa sabab hargana mahal kapaksa jajan marhabah. Eta tina A. Lain mana mah tika pidato kalau nutur kana balanya ke pasar tuh. Banyak mah uwe Pidato apa-apa sadayana yang ada pada acara sekarang. itu aneh gitu. Kenapa? Tina I. Atuh jadi waduh euy. Ismin dini. Wah, saya menang nota menang jampean bisa kan bapak duit sama Di gunung kacapi. gunung kacapi di gunung. itu gunung kacapi Itu gunung pasir harus nu keur di jalan tol si mana kali? lain Eta sabentuk we bom geus udah was. agarnya Oh lah. Jadi seperti ini ya. ya sangar asmarandana tina I. Apa tina ini? Oh tina I. Sidik si medin sidik di bitik Kalau kerja saya kok. aduh Ya, ridot. itu panggung terakhirnya mananya minutnya khawatir ya Alhamdulillah terus sampai bapak teh. Aing kok gue oke, duit tuh. Lu ridho itu nu. cari dong coba baturan karena Sing ditampi nanu kasayanana. Dipanyakeun yuswana. maka di lu Nah diponokeun napasna. kelos ya Sing bener. Abi bari pidato. Sadik teh ya. Sadik teh ya. Ridho nya. Ridho atuh. Fisik Baladio. ulah bari kumalotot atuh. Lain kepolotot semangat ka babaturan. Eta ridho. Ridho. Ikhlas. Ikhlas. Korban merdeka. Cuman kali itu pilih kata jok. Bukan gitu. Sadik teh aya kan. Ya kan gelap geus. Cucuk peda. Tadi ngalimot di baju ya kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Tidak. Ini korban ikhlas. Ikhlas. Korban merdeka. Sebenarnya ketika we. Ya kan, tidak. Ai mana sekali kumpul satu. Kamu gini banget. Iri saya banget. Buang aja. Cirik cipiring ciriki, dipintik pitik bitik, digili sirih sipirik ngintip pitik iri. Cirik ciriki, dipintik pitik bitik, digili sirih sipirik ngintip pitik iri. Sirin dia pitik, sirin dia benik. Betah kamu gitu mah. Ya no, elang ngabel jengkeun. Urang di atas kami pajuya anu kon parantos ngajak urang. Ka dieu alhamdulillah. Oh, cepat juga teh hayu cenah urang kadari itu urang kaliwat. Bener tadi teh geus aya liwat. Kaliwat itu ya di pamajikan di imah teh parokeakan. Yes ya mah. Pokoknya da panitia ka imah mah loba cenah tuh aya jahe. Oh, enggak mau. Ada hiji. Aya hiji. Oh, cenah. Cau mah ulah geus dicari rian. Oh, ada kumaha ada poe Sabtu. Pajaman Pak Bija. Dinten Sabtu kan hieu wartosan. Ieu di reng-rengan sona-soni peter. Tengah nu aja. Incuna kan di sepetan di kopti, di gedung kopti, di terminuna kuda rengkong. Canek seteh. Ari begini kurang tahun Ya, ya. lain tadi aya jaipongan hayang jaipongan ulun mah. Oke. Rek kaula ka pacamat minakan aya Oh pacamat ini jaipongan. atau Papabin dari Jaipongan suka antara anak-anak lagu teh wak sih luang itu. Sok datang ka imah, ka dia mata tadi we. Kasangka lah, Waduh, sabar mah ya Papabin. Woi, Kalau pencuk paben sama. Ah, wine pencuk. Mencuk. Lagunya naon? Lagunya Mesinna mana? Mampu ya. Ini. Kasih nenu tarik ke mana? geus saya mana dandan jadi sini. Aduh. Anu kumanganya. Sieu dia anu jadi sini. Ayo daripada eueuh sini dan mewah. Orang saja yang dua siki. Bukan eta mah ini mah geus barari. Kasih nenu dua Geus sih. barari budak mah garuring di ditu. Ada kasih nenu dua pintu gitu sama. Sok mana sok ikinya. Rupana jadi sini. Satu. Jadi awewe geus sagede di sini. Amu sana jadi awewe kete kerono ai kumaha. Keun bae aya awewe mah adatna keureuneun mah teh. Wah, butuh sing kayoan. Oh, adatna sok bukakeun awewe geus barudak. Aya Sian wuku. kieu. Hah? Sian kieu. Ari soal siaga mah teh sieun balikeun deui kan ieu. Kan ieu sok patura hijieun kena. Apa tuh jadi kumaha ieu? Pinareup. Sabarah ku bapana sabar ku berat jadi patura hijieun. Tapi dagang sebenarnya jadi awewe mah wah sekali keluar loba nu beurean duit. Udah itu download. Heeh, teh. Ayo kuing ada dijemput ah. Sok kalem lah kayak dirinya bisa teu payung makeun. Aya lah. Atok nyawe na wing nawar. Hah? Pan wing jadi awewe. Heuh wing teh payu wae. Perkosa kumaha? Aya nu sama tukang kaca pikir daekeun. Dari mana? Sok erakeun. Ya ku pacamat isin. Eta juga eta. Aduh samping. Anyar keneh tadi di Acebaan. Di camat. Dapat cekak. Di camat utara. Baik, dia bukti. Ada di Pak Erwan mana? Hah? Di Babu. Siapa? Dijemput. Orang jemput tuh. Ah, geus teu kudu. Ayo. Geus teu kudu dijemput olo-olo teh sini ka dieu teh roan. Olo-olo pisan dijemput sagala. Pakai jiblak kayaknya. Jilbab. Jilbab. Kelas tadi sini anu cek dieu pakai jilbab. Jiblak, jiblak, Jilbab. jiblak, Jilbab. jiblak. Jiblab. Aing mah tapi saya menjemput siapa? Jiblak. Ya. Mangga ka Ibu Juri Sekar diaturanan kanggo kapaku. Nang saron, nong neng nang gede. Nongeng ya. Mangga ka Ibu Juri Sekar diaturanan kapaku. Jiro sini. Ay, kita mari hitung sana. Kita mari hitung. Katanya lagi, ayo hujan, ayo gulungan. Saya pakai hujan.
Sama kayak ibu cerita sekali aturan ke panggung. Mana yang nyebut-nyebut ki teh obat rupa, ki parawan, ki rana, ki hudangan juruk, ki ini, ki parawan kawas kapal dia, wah nyeplok di taruh teh. Ki rana mah kawas sih kira doai. Maka kayak ibu cerita sekali aturan ke panggung. Banyak sih nih kawas itu kamu. Aing teh loba teh kana duit pamanjer. Gini. Aing bantal mana bantal. Pakai jeung make bantal sih deh mah kana make bantal sih deh. Karena kumaha. Wah, aing mana Si Dema di pada mana ke make bantal dia mana mana ngaran naon sih deh mana so karena cenano. sinen diuk na make oh mah teh nyeri barunya lila. Lain, Ame teh cangkel. lain, Oh, apa sok titikuan. lain. Ngaran naon? Ada gitu tekan denge. Yang ngaran jelema pas gitu tuh ya boleh. Oh, jadi kaya dia pakai peredam. Jauh si Dema no loba gaya. Naon? Apa capat anu baker. Oh, bari nebongkeun. Bari dengokeun geurang ting duble ting naon. Siap. Kan eta aneh teh di panggung. Bapak capat anu baker ieu lah. Sugan di mana? Ke barudak ngeureun kurup. Karena jadi mana namanya? Mir loba gaya aja namanya. Oh, enggak urang buka wae heula ulah gugu juga nyaeta kemang. Ya. Suara berapa berwek kue tahu kan? Ada suaranya sing halusnya, ulah disintun. Kayak sini apa me, kumaha sini apa? Sing lincah, sing naik ke sekolah. Nada aku. Bajidor geus teu kuat aya mencug. Ababnya nasa ingat di Subang. Kok eta kira kalau halang kemangkar gua jeung kasurupan itu mah jelema. Buru lah. Hayang ikra juri Kaca. Lihat ya. Gentenan khusus kanggo ka Bapak Kepala Desa. Bapak Ulis tadi aya Tepang sono we apa? Oh, tepang sono. Mangga tuh abi bade langsung jahit pokoknya. Paksan. Tapi dia merasa puas bayar 2 juta kasih dia tapi kaki mah. Ya mah pajuya, ya mah kansikan. Kasih rupan. Ai ka mah katingal bongo teh kansikan ya mah. Kalau berarti kali heula. Tuh benar, kansikan anak mes ya.
sagede nya kudu aya syaratna. naon syaratna Anu gue mah eta urang kayak kajunya anu sabaraha hiji ai syarat nu loba teh. oh sabaraha hiji 3 kilo we teh naon. syarat loba teh banyak kusuku atuh kuleungan. ya kusuku dah kepancet kuleungan sih Mari dibuat teh ka beja. Jauh ke urang beja. wah jasa nyaan wah Hei. Ayo anu. Kilo. Babin, kuing dia ada gitu, ku siapa tahu jawab, boy. gampang lah suka dilaporkan kurang Aja itu kan saya kecewa, anu Pak Babin, anu Pak Julia nu nyanyiina. Oke Pak apa dia menyanyiina Vaksin Siliwangi vaksin. Sok emot ke zaman paheula, anu ke zaman kemerdekaan. Kalau paheula. oh benar Halaman ku kalau puing lebih ke paut di Medan Perang. gugur di medan perang Sedih, geus teu kate mah kuduana lain. kate mah ku musuh Lain. pikiranna keun di bom naon Aja ngap. Saya berjuang. Ya, ayo kalau ayo non kumanya ayo tentara mah tentara. tentara Tentara osok make. Wah, dikenap. Oh, Jang, eta teh model urang mah dilarang membawa senjata. Kecuali senjata kita sendiri. Senjata urang naon. Da ke senjata urang patek kadana. baheula bapak dirinya susumar ka musuh kumaha Sok tanyakan ke Pak Babin. Duh, aing mah. ya bapak ulisin agar ka urang wae bapak ulisin ditembak buru-buru ka dieu Polis 50 mana kayak hihit itu nanti kita. Hihit. Kamu lakukan 50 aya kipas alien. oh kipas alien lamun lamun ti 100 Kamu di 100 mah. Aya AC. AC. Siapa tahu yang kita teh. Besok kumaha cek bapak maneh baheula Pejuang. Hei penjajah yang rukutuk. Terkutuk. Minggir kau basa. Ditembak pada ngarebut senjata teh. Kan kolot bahar mah ku bambu runcing. Kayak nama bambu tuh dipakai napan awi di tarakolan. Bahar mah pakai alat. Penjajah bunuh kau. Belaan jon. Kamar kadekan kamar kada nyawa kuring. Bunuh. Ayo pecamat ke beak pelor. ayo mah teh ayo senjata enggak ditoong. Oh, teh ingat tadi kunci orang teh. kunci heula ieu ge asupkeun teh Ke pelor nanyang sabua. rek naon ieu teh rek jadi paman rampak Sarula. Sarulanya. Ya. ayo rampak mah kudu sarua gerakanana saruakeun ya Bahala kacapangan cemerlang luka masuk pajajaran tempat paling di kondangan Gusti Asma Maisa
maju ya.